Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuran mitra-mitra pumiratub dongeng Mang Guru. Wilujeng wayah kieu, wilujeng patepang dangu sareng Mang Guru dina acara ngadongeng. Mang Guru dina waktos ayeuna bade mangdongengkeun hiji cariyos kalayan judul Gengge. Ieu dongeng karangan Mbah Wahri Wahyudin. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeuneureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Mohon supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan kumaha jujutan ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumiratub dongeng Mang Guru. Bismillah, bubukaning carita. Bingung anu teu manggih tungtung, kesel sedih ngagulung pabaur jadi bang baluh. Sudah dahar teu bisa mondok, matak pantes mun Nyai Denok awakna beki kuru. Taya hegar-hegar cahayaan, mun meunang mah jigana mending puput umur, tibatan kudu nandangan kana langsa batin mah. Nyi Denok dipaksa dijangjalukeun kudu daek kawin ka Mbah Ian ku kolotna. Pedah bapana boga hutang anu hamo kabayar nepi ka ratusan juta, urut ngubar ngaber indungna kasakit kanker rahim. Banda beak hutang ngajabed atuh indungna nepi ka kieuna. Nya muji oge Nyi Denok teh kanu jadi bapana anu toh-tohan ngabelaan indungna. Keur palid mah pan akar gas ge dirawel dipuntang. Kitu deui kaayaan bapana diberengin jem waragad ku Mbah Ian teh. Mulana mah asa ditotog jongcot. Sing horeng teh bageurna Mbah Ian mah aya anu di anjing cai, boga hate kadua leutik ka anu jadi anakna. Aduh, hampura Nyai, hampura. Bapak oge teu bisa majar kumaha Nyai. Nya ari Nyai keukeuh teu purun mah Abah oge ridho diasupkeun ka pangberokan ku Mbah Ian. Udah bapak oge nyah pisan ka Nyai teh nya. Kitu tumadana bapana Nyi Denok harita ngadenge ucapan anu jadi bapak. Harta hiji-hijina pikeun Nyi Denok karasa nyeri peurihna. Da puguh teu salah-salah teuing bapana teh. Sawios Pak, tos milik urang, nasib jalma barangsak. Insya Allah abdi nampi panglamarna aki-aki seng serang padung teh. Ceuk Nyi Denok teu kawawa nahan katugenna. Bapa mah nyerenkeun putusan aya di hidep. Ngan sok sanajan kapaksa. Omat hareupeun Mbah Ian mah ulah kaluar ucapan anu garihalnya Nyai. Mitra-mitra pumiratub dongeng Mang Guru, gancangna ieu carita. Sabulan ti harita akad nikah dilaksanakeun. Alahbatan juragan empang, Mbah Ian tatanggapan 3 poe 3 peuting. Organ tunggal, calung, reog, nepi ka wayang golek oge. Ngahaja bari ngalestarikeun budaya anu geus arang langka. Mbah Ian rumanggieung ge teu weleh maksakeun kaul. Pesen lagu botol kecap jeung sinden beken.
Ngan waktu dibere lagu Surabihaneut hubung su Bandung, Mbah Ian dijurah roh capek teuing jiga damah. Beda pisan jeung Nyi Denok, panganten awewe mah estu alum muyung asa diteung-teuingan ku nanasiban. Rengseh hajatan, Nyi Denok resmi jadi nyonya besar. Bojo Mbah Ian tuluy diboyong ka imah si gerongna. Waktu amitan ka bapana, Nyi Denok dibahanan gengge perhiasan emas warisan tinu jadi indungna. Nyai, omat, pake ulah lesotnya gelis, wayahna, bapak moal bisa marengan, ayeuna hidup boga kewajiban ngawula ka salaki. Salaki teh pangeran dunya Nyai. Bapak teu hayang Nyai kudu cilaka doraka, alatan teu ngawula kadu jadi salaki. Di mana sono hayang panggih jeung bapak, bau iraha oge ka dieu. Ngan omat Nyai, kudu aya paidin ti salakinya kitu Nyai. Diwejang kitu kudu jadi bapana, Nyi Denok kalah ngaguk-guk ceurik kan nyerian. Ye, cag heula nya hei.